ayeuna mah bodoh tina masalah agama tidak kurang. Beda bodohna zaman kapungkur. Zaman kapungkur mah cek sebagian guru simpul di kapungkur mah lalakon nyebarkeun ada nyebarkeun nyaeta agama Islam teh ngawurukan hayang naon hayang ngajarkeun agama Islam papanna teh lain ukur 1 kilo 2 kilo bari kapungkur ya Allah patoy bahasa kapungkur mah nyata lamun poe ngundang mun poe kobor lamun kurang leueur meunang kitu lamun kurang poe meunang center bahasana atawa kobor lamun kurang hujan kurang dengan payung eta teh bahasa sapertos kapungkur mah kitu tapi ayeuna mah ya Allah ya ruhananya kitu mana sahur Nabi engke mah geus ngaturkeun kaula lain bagi alus tapi bagi awon kade urang ta urang teh nyaeta lamun terjadi nyaeta urang ngawuru anu urang terjadi mustami'ah hartina urang enon muta'ah lima hartina anu diajar sok atuh diajar urang bab urang sesuci bab urang toharoh sehat bab urang sholat sing bener urang dina pikirna sing beres urang dina ilmu fikih anu ngatur dina masalah ibadah atuh urang teh geus kitu sing beres dina masalah akidahna tauhidna sing alus tauhidna kayakinanna ngan kade dina saat anu ayeuna akidah teh seueur pate kada teh seueur pate kada teh beda-beda gitu keyakinan tah urang mah akidah teh akidah ahlus sunnah wal jamaah